Hasil sementara Pilpres 2024 versi quick count nepikeun ka dengan ayeuna pasangan 02 masih unggul jauh melampaui pasangan-pasangan usajena. Tina sababaraha lembaga survei ya, hampir rata-rata angka pasangan 02 di antara 57 sampai 58%. Kosong hiji 24 sampai 26%, kosong tilu di angka 16 sampai 17%-an. Eta versi quick count. Tah ayeuna lamun urang ningali hasil sementara hitung suara Pilpres 2024 kosong hiji masih unggul dengan perolehan suara 56%, kosong dua 25%, kosong hiji bisa diprotes kita ya. Kosong hiji 25%, kosong dua 56%, kosong tilu 17%. Suara nu masuk 44,56%. Gitu nya. Kumaha analisana? Gas mang urang bahas di Bruk Bra. Kang Mer, di poe kamari kan orang kakara ngabahas bahwa demokrasi teh gamang nepikeun ka aya semacam opini yen nu penting aya pemimpin kajian teuing pamimpinna nu kapilihna oge anu paling kecil keburukanana kitu nya. Nu penting aya ka pamimpin. Tah ayeuna geus aya hawar-hawar walaupun nya masih panjang prosesna gitu nya. Maret lah kakara diketok palu gitu nya. Tapi nya urang coba analisa perolehan sementara we heula ieu mah gitu nya. Baik di versi quick count maupun versi real count di KPU gitu nya. Anu dua-duana memang terlepas dari angka gitu ya, tapi anu panglobana suara nya 02 disusul ku 01 jeung terakhir 03. Secara umum kumaha analisa Kang Meri terkait perolehan suara anu naon ngaranna teh diperoleh nepikeun ka dengan ayeuna, minimal nepikeun ka ayeuna. Secara umum. Ya. Lamun cek pandangan uing ngeunaan quick count jeung real count sora anu dinu real count sora nu geus kaitung teh jumlahna teh sekitar 40 genep. Seberapa persen? 40 genep persen. 40 genep persen. Anu sahitung. Berarti sabaraha persen itu anu can kahitung? Ya 50-an. 54%. Sekitar 54-an. Di nu real count Eta geus 80-an. Eta 80%. Berarti sabaraha persen? Quick count. Kan tadi real count, Nah, tadi di nu real count berarti kan 40 genep. 40 genep persen. Nah, kakara 40 genep persen.
angka hasilnya kan anu urutan pertama kan 02 02. Tino Rilkon Heeh. 02 urutan pertama. Heeh. Urutan kedua 01. Heeh. Urutan katilu 03. Tilu. Heeh. Sesa Tino Rilkon 54% 54%. Eta lamun 54% dibagi tiluan. anggernya. Angger. 54% bagi tiluan. So, 03 bisa Naik, bisa naik. Bisa naik, Pak? Bisa. Bisa. Kemungkinan 5%. Saja. Eta. Ya sakieu we. Bener. Si ujung jari. Ya, ya. 01 naik mah. Naik. Si ujung Tring. ya geus anu geus puguh mah tah. 02 sebar persen tah 02 di Nuril konten teh. 50-an, 54. 54. Nah. 54. Kalau lumayan dah jauh jarak teh. Nah. Di komo jeung 03 mah. Eta tino real code. Dilkon. Rek berharap tino 54% eta. Heeh. Keajaiban bisa tarekel ka luhur. Kecuali KB ka 01 atau 03 gitu ya. Heeh, tak kecuali gitu. Dan Mungkin ya. itu mungkin realitasnya pan aya tiluan gitu. Beda jeung main ular tangga. Aya ular tangga mah salila celak di luhur aya keneh tangga gitu nya. Tah, Masih ada harapan. mudah-mudahan jangan celok di tak gambar tangga tarekel ka luhur kanu angka 88. Bener. Atau orang mikiran batur, ngadoakeun batur, mudah-mudahan menang orai. Menang orai bulu jising nahur orai. Sarosot turun gitu. Wah, mungkin. Da ieu mah lain permainan ular tangga. Tuh, kayak eta. Permainan catur ieu mah nya. Catur. Kela. Yang geus mau dibahas. Heula. Teu bisa teh asup permainan catur. Teu bisa aja. Teu bisa. Kan catur gitu aya nu. Ai catur mah pan katempo di pelototan kabeh. Bener. Teu bisa. Pemainna aya kabeh cari-cing. Jadi menang teh pair gitu nya. Per. Es. Ayo. Lain catur ieu mah maksudna. Catur. Cuman kan catur teh aya nu maenkeun. Aya nu mainan nyarong celok kabeh di dinya pan. Katempo apa foto. Bener. Kan itu aya catur anu pindah sorangan. Kan bisa kieu. Pangbelikeun rokok gitu. Kan mainan. Kan main gitu. Balapan gitu orang. Aing utak gitu. Gitu. Pan didinya kabeh. Bener. Gitu. Tah, geus nya. Berarti lain main catur. Ulah tangga lain, catur lah lain. Geus. Eta real code. Pindah karena orang ngebahas quick count ya, ngomong quick count. Di nu quick count angger 02 urutan Pertama. 01 kedua, 03 ka tilu. Tah. Ieu teh pan rada antruk tah. Antara quick count jeung real count teh. Quick count jeung real count teh. Nah, pihak 02 kamari teh pan geus ibarat syukuran lah gitu, lamun syukuran nama. Syukuran lah. Syukuran gitu. Nah, yang disebut selebrasi bisik ieu. Bisi cuma cantang tuh, si gitu. ajuring tumpak kuda cenah kitu nya. Gitu. Si juring tumpak kuda nyaho-nyaho gletuk anu 01 munang celok dinu tangga lamun luar tangga mah trekel ka luhur gitu. Dasar mah mungkin gitu. Enggak syukuran lah gitu. Ya. Syukuran bunga-bunga. Nah, terus di pihak 02 jeung 03 masih kene berharap bisa nyalip. Jadi 02. minimal targetnya 2 putaran. Minimal targetnya 2 putaran gitu. Minimal teu jauh beda ieu teh kan. Lamun teu jauh beda ibarat draw. Ya pokoknya mah nu penting nurunkeun 02 tong nepikeun ka 50. Tahun bikin kali 50. Bawah 50. Nah. Tinu ieu emangnya. Geletuk batuna kecebur caina teuing engke kumaha bisa 2 putaran atawa nu ieu bisa langsung 1 putaran gitu.
Tah Mang. Pandi dia teh aya hiji lamun tinu pihak 02 mah jeung 03 aya siga anomali teh. 02 jeung 03 aya anomali. Aya keanehan. Siga aya anomali kayak contoh. Keanehan atau kejanggalan mah siga kopi pahit teuing kita ngomongna gitu. Jadi abang wing keur ngomong kopi pahit, keluar omongan wing pahit gitu. Nyebut kejanggalan gitu. Itu ya mah. Naon lah sebutnya teh anomali itu naon. Pokoknya gitulah gitu. Nasional kata-kata. Nah. Jeung 03 lamun dina urutan partai, 03 teh kan partai PDIP-nya. PDIP teh pan luhurna. Bener. Suara panglomana. Heeh, partai ieu nya. Partai. Partai PDIP kahiji, kadua teh mun teu salah Golkar, katilu PKB, kaopat Gerindra heula, katilu Gerindra. Sing bener, Gerindra dan kaopat. Teuing ayeuna mah kamari tadi mah. Gerindra katilu. Kemungkinan mah jigana Gerindra katilu. Tah. Berarti ai PDIP pangluhurna Ari Gama Ganjar Mahfud sebagai representasi dari PDIP gitu nya. Panghandapna. Oke. Berarti ka mana tah? Jadi aya kejanggalannya. Jadi memang sebenarnya bener kejanggalan. Ya maksudnya teh minimal versi urang. Versi urang. Jeung urang asa aneh, asa teu sakuduna. Tah kaji eta. Terus cek 02, cek 01. Heueuh pan nalika lamun dibandingkan ketika kampanye 01 teh pan pada euforia. Oh, datang dengan suka hati, sukarela. Karena acara program desak eta rame. Program desak rame gitu. Kamari di JIS pinuh cenah mah. Di JIS pinuh. Siga lain sebuah siga alamiah lah gitu. Memang alamiah meureunnya ketemu mah udah rotong ngobrol jelema teh. Teu dibere misalnya teh naon? Amplop, geus amplop kitu nya. Atau teu dibere beas gitu. Bener-bener datang asli gitu. Bener sukacita. Dina eta mun ninggali eta mah kuduna heula. Oh acan. Dibandingkeun jeung nalika kampanye di 02. Cenah mah cek pihak 03. Nalika kampanye 02 teh eta teh teu sarame keur kampanyena 01. Malahan mah cenah oge cek pihak 01. Nalika kampanye 02 teh eta teh peserta teh setengah di bebedol gitu. Setengah di bebedol. Di bebedol. Terus buru atuh milu gitu. Setengah di bebedol. Tah. Tiba-tiba sanggeus poe Rebo jam 1 perhitungan teh jam berapa? Jam 1 ka dieu. Jam 1 ka dinya? Jam 2-an, jam 3-an lah. Jam 2 jam 3 gitu. Nepi subuh. Da uing ngerti nya euy. Tadi ngebasok uing mah. Tah, di jam 1 ka dieu drok tarekel langsung teng. Kuy konten. Nah, bet jadi 02. Tah. Padahal anu katinggali rame teh. Padahal karengan mah teh 01. Gitu. Oke. Nah, eta. Nah, berarti kan anomali di dinya tah. Tak. Lamun ningali dino realcon. Tapi Mang ya, ketika dino quickcon jeung realcon kunaha bet nyambung. Teu beda jauh. Aduh. Bener. Lieur deui eta. Lieur deui tah. Jaba quickcon teh lain ngan salembaga 2 lembaga kabeh 5 lembaganya anu jeung ieu teh nu biasa gitu terlepas misalkan bicara pro kontra gitu nya tapi ya emang nu maksudna anu biasa ya geus dipahami lah bahwa ieu teh lembaga survei kredibel gitu. Bari jeung kan masing-masing aya nu di 01 di 03 tah sarua teh. Tapi kabeh. Pihak melakukan quickcon di 01 kan boga. 02 boga. 03 boga. Tapi kunaon bet? Sarua 02 an mereka. Ta eta. Aya naon? Gitu. Nah, kieu
lamun ku urang di Cukcruk ya salila uing nyunyuhun hulu tiba heula nya uing teh bisa barakali ngilu pemilunya. Lain sabarakali ngilu pemilu, sabarakali kaalawan pemilu gitu. 88 tahun reformasi orang geus boganya geus boga bahale geus keur puber uing teh boga hak geus puber kahiji ti mimiti uing puber kahiji nepikeun ka puber kadua mah teu karasa euy bener padahal uing umur geus 45 tapi puber kadua teu karasa geus keur ngarasakeun we kumaha rasana puber kadua teh acan meureun acan gitu. Tah, ieu pemilu nu ieu nu pangpanasna cek we. Nu ieu nu ayeuna tahun 2020. Lain nu kamari lainnya. Hah? Lain nu kamari 2018. Lain, panas kan ieu. Naon dieuna? Keluar sababaraha poe ya. Heeh. Geus masa tenang acan. Keluar film nya pas masa tenang. Pas masa tenang di report keluar. Kelentung. Jika baheula seksi killer kan sarua sebenarnya mah. Seksi killer. Cuman memang ke seksi killer mah kan rada malapah gedang. Ieu mah memang bledag-bledag ieu mah. Bledag-bledag gitu. Nah, datana oge kalaluar. Datana kalau eta sababaraha pengamat politik, ahli hukum, ketatanegaraan keluar pak gitu. Naon keluarkeun nunjukkeun bahwa pemilu ieu teh diawali ku kecurangan. Nah, geus pihak 03 sarua ngaluarkeun deui. Pak, ternyata aya skandal non suap. Non teh pembelian pesawat Mirage teh. Nah, Mirage. Ka Menteri Pertahanan cenah wah, geus. Pak, peletekan. Tah, kan lumayan eta ge sarua jeung non ngebom, beledug, opini teh, lumayan. 02 kumaha tempat uing teh. Tak, hei, poe rebo jam hiji, terek kewe naik. Jika nu teu ngaruh ya? Jika nu teu ngaruh, eta film di report. Padahal eta kakara tayang 2 jam wae ge nu nonton geus sebenarnya aya sejutaan lah. Coba. Kan cek pikiran mah, bener euy. Da itu kudu mikir rumit. Iya teh faktual. Secara mikir sederhana bisa ka indra. Logis asup. Tentang bahwa tahapan-tahapan sama mehna teh terjadi kitu-kitu. Oh, bener euy. Omongan cek pakar ieu teh. Iya. Bener. Cek ieu da bener kejadian. Nempo kitu ge babari langsung ka tempo. Ku urang teh ka indra bener. Artina kudu nama lamun dirty vote eta nan ngaranna teh bom tadinya. Moal nerekal sebenarnya mah. Kuduna kan gitunya. Kuduna mah 02 teh moal nerekal. Karena kan eta bener-bener eta mah naon ngaranna teh nya pukulan telak eta. Pukulan telak. Bener-bener pukulan telak. Jeung lain kan ukur dirty vote. Acan sebelumna oge kan akademisi. Nya guru pernyataan sikap guru besar. Coba, kurang kumaha? Nah, terus pengamat militer. Bukhoni. Ngalontarkeun bahwa aya terjadi skandal Mirage gitu. Nah, jeger ti dieu. Oya 02. Ternyata oh bener. Leher beton euy. Bener. Kan di satu sisi etanya. Kan secara faktual logika orang nan ngabayangkeuna wah ieu bakal jadi serangan anu mematikan ka 02. Di sisi lain gitunya. Ieu nu 01 we lah. Dasarna teh nu 03 mah tengah-tengah gitunya. Nah 01 justru di sisi lain euforia. Gitu. Euforia kurang kumaha misalkan anu hadir di desak Anies tuh ngebludak, coba barudak ngora gitu kan. Di JIS teh gitu. Terus euforia di masyarakat gitu nya. Tapi ternyata eta kumaha bisa gitu.
ieu teh 02 teh siga jadi common enemy. Benar. Di 02. Lain siga emang bener. Emang benar. Maksudnya teh kan karasa gitu. Karasa. Tidak tembak kan dia. Tembak gitu. Benar. Nah, terus ternyata kan di pihak 02 oke secara pembelaan teh si Ganu Santai si Ganu sugan kumaha gitu kumaha kieu gitu. Si Ganu kakak diheureuikeun. gitu. Nah, geus eta menunjukkan kepanasannya. Nah. Terus serangan kasih saat tim ses nu di 02 teh si artis teh Raffi Ahmad. Di isukeun cenah uing nyebutna isu uing mah nya. Diduga terjadi skandal pencucian uang. Aduh, eta kan lumayan pisan. Ngabeledug diri ieu teh. Tah, geus itu ti dieu. Geus naon tadi Kang Buna? Nya kan gitunya faktana. Faktana. Terus kanyataanna teu kumaha? Henteu. Nah bisa gitu. Maksudnya kan secara logika mah kuduna urang ningalina justru 02 ngedrop itunya. 01 nu naik. 01 nu naik. Nah, gitunya. Tapi ternyata justru henteu gitu. Tapi ternyata henteu. Kira-kira cek analisis pameri kunaon? Kecurangan kah? Misal? Bukan misalnya. Ayeuna kan rame ya. Rame. Koknya rame di pihak 01 tilu mengopinikan bahwa ini terjadi kecurangan gitu. Terjadi kecurangan. Lamun uing mikir terjadi kecurangan bisa kecurangan. Maksudnya kecurangan model kieu. Surat suara gitu nya anu nyoblosan gitu. Atawa tinu pan eta geus loba beredar video di medsos teh. Anu naon? Anu entry data teh beda jeung di cek hiji jeung di ieu. Beda terus diedit teu bisa. Nah, bisa jadi gitu, bisa jadi diduga gitunya. Nah, maksudnya kecurangan secara harfiah gitu. Nah, secara letterlek gitu. Bisa jadi aya terjadi kecurangan anu samemehna. Walaupun ieu teh disebut kecurangan mah da memang maksudnya geus biasa kejadian gitu, geus biasa sesuatu anu umum teh Kang Gun. Anu disebut money politik. Nah, money politik. Money politik naon? Lamun cek pihak 02 jeung 03. 01. Cek pihak 01 jeung 03. Masyarakat teh cenah ge memehna teh geus digurujuk ku bansos gitu cenah. Ku bansos anu gedena teh hampir 400 sekian triliun gitu lamun uing teu salah datanya. 400 sekian triliun, hampir setengah kuadriliun lah. Tah geus digurujuk ku eta. Cenah gitu. Sehingga walaupun 02 02 ngagurujuk gitu. Lah ieu mah lain 02 na langsung gitu nya. Makanya itu rada bingung gitu ya. Oh, palingan dia kurang iya amangna kurang tepe. Eta pun di kuota datana. Maksudna kieu. Kan aya nu ngagurujuk mah pemerintah. Bener pemerintah. 02. Dan 02. Nah, sebenarnya incumbent non. Incumbent. Petahana. Ya dan teu ada teknologi bener. Itu teh. Artina, tapi we ngerti sih sebenarnya ka mana maksudna. Gitu. Dan nu sejen ge rea nu ngarti sebenarnya. Makanya termasuk anu non poin-poin nu aya dina dirty vote oge kan ke arah eta gitu nya, ke arah eta. Gitu. Tapi kieu Kang Mer memang anu menarik. Nah kan tadi ya lamun urang ningali ngomongkeun kecurangan itu kan berarti bicara faktual ketika pelaksanaan pemilu ya eta gitu kan. Dan uing termasuk anu ngaranna teh yakin sebenarnya nu ngaranna kecurangan pasti aya bae. Terlepas misalkannya
kecurangan ieu teh disematkan ke 02 atau mungkin bisa jadi oge 02 nganggap 01 ge curang gitu, 03 ge curang gitu nya. Artinya secara faktual kecurangan mah aya wae pasti. Aya bae. Aya wae pasti gitu nya. Nangan memang seberapa besar sih gitu nya dampak kecurangan ieu terhadap angka eta gitu nya. Terhadap eta. Angka eta anu kudu dihitung secara detail lah bener gitu. Kalau misalkan ternyata memang dari misalnya karena aplikasi error terus kemudian membuat angka 02 melonjak gitu ya. Dan itu ternyata masuk akal jadi lebih ke 50%. Oke kalau begitu. Gitu ya. Kalau begitu gitu ya. Nah, cuman memang di sisi lain lain wing-nya coba gerilya oke ke masyarakat gitu ya. Ngobrol lah gitu jeung masyarakat teh. Di tempat wing wae ge ya Kang Mer. Anu wing ningali wah ieu jigana rada non ngaranna teh didinya aya oge caleg anu afiliasi ka 01 lah gitu nya. Nah gitu. Terus tetangga oge kemudian rada kamari teh katempo rame-rame teh kadinya gitu nya. Tapi pas hasilnya 02 hampir rata-rata di beberapa TPS ya di tempat wing teh 02 gitu. 02. Jeung mun ningali ekspresi masyarakat teh nya oh oke, 02 gitu teh. Gitu. Wah, itu bener ieu mah balik kan gitu teh. Masyarakat teh. Oke, 02 gitu gitu. Apakah emang ieu teh kumaha rame teh di TPS? Ricu langsung. Teu sih cenah ya emang 02. 02 gitu kan. Tah kela ieu teh nanya 02 gitu tapi alasan mah kudu nama minimal imbang lah gitu nya. Ieu mah jauh gitu nya. Nah, maka memang oke lah di satu sisi itu kecurangan itu berpengaruh terhadap suara perolehan suara gitu. Tapi jigana lamun ningali perjomplang kieu asa cek ieu mah anu awam nya asa jigana moal lain itu cukup ngan ukur kecurangan di pelaksanaan ukur. Gitu. Tapi kan masalah lamun misalkan tadi udah disampaikan ku kamera itu mah lain kecurangan. Maksudnya kieu lain kecurangan. Iya urang kan nilainya kan teu sederhana Kang Mer gitu nya. Terus kemudian ngaitkeun oge teu sederhana gitu kan. Gitu. Mungkin bisa jadi untuk ngomongkeun fakta kan kudu berbasis data gitu. Hasil investigasi segala macam kan eta cara nu panjang. Cuman mungkin orang bisa naon ngaranna teh ngabahas ieu mah urang mah bahasana ge da keur ngobrol gitu nya keur komentaran ngabahas dari sisi psikologi masyarakat. Gitu nya. Kan orang lamun misalkan non dibere ku dulur atau tetangga gitu ya. Jeung rada sering gitu dibere teh. Jeung pas terakhir mere teh pas urang keur butuh. Gitu nya. Kira-kira kumaha Kang Mer? Nya ngahatur nuhun gitu. Thanks you. Gitu. Kamsiah. Nah. Ieu Kang Gun, teu cek wing oge nya. Pan kecurangan teh aya lamun cek pihak 01 jeung 03. Nu ngaranna ayana kucuran bansos, tah eta cek pihak 01 jeung 03 mah kecurangan. Asup kana kecurangan. Cenah. Padahal eta amanah undang-undang. Nah, bener, amanah undang-undang. Nah, undang-undangna. Bisa diasupkeun kecurangan teu? Ya eta justru tah. Pan lamun secara konstitusional. Mere bansos konstitusional teh. Konstitusional. Iya. Yo, di mana nyebut kecuranganna? Gitu. Nah, diduga cek para pengamat teh kunaon
02 melesat suarana kusabab aya pakuat kaitna jeung eta. Gitu. Iya. Pakuat kaitna jeung eta. Nah, sehingga tadi ngatur nuhunkeun. Ngatur nuhunkeun. Nah, jadi secara tidak sengaja program bansos pemerintah yang disalurkan kemarin itu memberikan menguntungkan secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Karena kan kaitanana. Secara tidak sengaja menguntungkan perolehan suara 02 gitu merenya. Cek 01 03 mah Cek urang. Kan cek 01 03 mah kecurangan. Oh benar, urang mah cek urang. Kang Gungun. Cek uing gitu. Cek uing beda deui. Kumaha? Secara tidak sengaja kamari sebuah bulan ka tukang badai El Nino teh menguntungkan 02. Asli teh? Asli. Berarti kudu hatur nuhun ka badai El Nino. Gara-gara aya badai El Nino. Paste mere bansos harita kamari. Kamari pas. Ieu teh operasi intelijen anu canggih. Datana teh geus jauh-jauh. Lain kan. Bisa ngayakeun badai El Nino. Jadi sama pemilu teh ayakeun badai El Nino. Wah, sok ayakeun badai El Nino sak kenceng-kenceng badai El Nino. Engke tuturkeun ku bansos tah. Jago eta bener operasi. Bener, canggih. Oh, di negara-negara sejen. Oke, Kang Men. Pemilu ngalibatkeun badai El Nino. Di negara sejen hanya ada di Konoha. Allahu Akbar. Jadi orang sering kumaha teh. Nah, kumaha karunya sih sebenarnya mah gitu nya. Karunya kekabehanana sih sebenarnya. Tapi kieu kamer. Kalau penting lu salahkeun teh badai El Nino. Allah ya Robi. Intina ya orang geus pada paham lah. Masyarakat lagi paham anu nonton Dirty Vote kumaha ngaranna teh sebuah proses panjang gitu nya anu akhirnya kemudian membentuk sebuah opportunity gitu nya. Opportunity. Kan membentuk sebuah peluang. Kesempatan gitu deh. Ya, kita which is. Ya, gitu. Itu teh. Bisa mendongkrak suara itu. Nah, gitu. Tah Kang Mer, ieu pasca ieu ya, ayeuna maksudna berang tadi ayeuna teh kamarinya pemilihan tadi kamari. Oh, deui urang ya. Iya teh kamari sana we ngebacok. Nah, akhirnya mulai aya muncul semacam naon ngaranna teh namanya bukan lain penghargaan sih ngomong waduh benernya gitulah cek bahasa kaget lah gitu. Oh bener geuningan. Jagoan si Bapak eta gitu. Nya jagoan si Bapak eta. Naon ngaranna teh secara tidak sengaja akhirnya kemudian membuat si Bapak ieu perolehan suaranya tinggi gitu nya. Si Bapak eta jagoan gitu nya. Tah naon ngaranna teh kalau ngomong langsung tong salah ya. Hati-hati. Kopi beak aku. Soalnya di kopi deui. Ngeurekeun teh euy saat. Doon jadi podi. Nah, jadi intinya wah bener jagoan si Bapak eta. Nah, anu justru kuing dikhawatirkeun Kang Bari. Ketika semua alur cerita ieu nya, semua alur cerita ieu kemudian ditangkap sebagai sebuah pola sukses. Paham ya? Pola sukses menjadi pemenang Pilpres gitu ya. Di negara Konoha. Pola sukses. Lalu kemudian pola ini akan digunakan lagi 2029. Digunakan lagi 2030. Seberapa? 5 tahun. 5 tahun. Kela kabayang lamun kieu berarti figur 01 anu dikenal sebagai intelektual gitu nya, punya wawasan luas,
Punya retorika yang luar biasa, hartina. Eta Hartina. Pemilih atau tim ses, pendukung, simpatisan 01 anu dikenal kaum intelektual, kaum terpelajar, bener. hartina di Hmm. demokrasi. Gitu. Jadi lamun misalkan bener-bener iya pola sukses ini kemudian dijadikan sebagai ngaranna teh nya best practice lah. Best practice. Ya. Standar SOP gitu ya. Kamu lamun dijieun buku gitu ya. Cara sukses, gitu ya, memenangkan pemilu gitu ya. Gitu. Versi Bapak Eta gitu. Versi Bapak Eta. Kabayang. Kabayang jelema-jelema nu pinter, profesional, guru besar hartina di demokrasi. Tapi di sisi lain uing sebenarnya mah bunga sebenarnya. Janeng. Maksudnya gimana? Astagfirullah. Nggak maksudnya jika ini demokrasi teh, ngomong naon deh coba. Ya. Uing ngomong Kumaha? 01 Pak Anies seorang yang intelektual. Seorang yang jago retorika, cina berprestasi, integritas, intelektual. Pasangan Pak Anies Caimin jago seorang organisatoris. Gabungan antara intelektual jeung organisatoris kurang kumaha. Saling melengkapi. Nah, 03 profesor. Terus gabungannya jeung Pak Ganjar merakyat gubernur kurang kumaha coba iya jadi hartina hartina KP kasapu ku badai El Nino bener jadi nu salah nama badai El Nino misalnya eta astagfirullah ulah nyalahkeun nu kuing teh disebut tadi jadi nu disalahkeun teh badai El Nino astagfirullahaladzim itu bener di negara Konoha. Jadi demokrasi teh bisa numpakan badai El Nino. Naik ka luhur, geus naik. So, badai mah kaapengkeun kaangkat kadokrak. Sora teh langsung. Bener teh? Bener. Bener, kenyataanna kitu. Tah, kira. Ieu beuki ka dieu, Kang Meris semakin banyak ngomongkeun badai El Nino, uing asa jadi jelema bodoh euy. Sampai jangan cek begitu. Kira-kira bobo, we lamun terus-terusan hidup di demokrasi beuki bodoh juga. Ku intelektual geus teu kapake, teu kapilih. Terus organisatoris teu kapilih, guru besar teu kapilih, anu merakyat teu kapilih. Ya, eta kan mata disebut asa jelema bodoh teh. Allahu Akbar. Bang, kumaha? Ayo bisa ngomong deui lah. Kesimpulan dong. Kesimpulan. Ieu teh kan cek puing oge diulang-ulang. Ieu teh kan pesta demokrasi lain. Ya, pesta demokrasi lain nu sejen. Demokrasi liberal, kapitalisme eta sistem teh. Brehna teh betiga kieu. Anomali. Brehna teh betiga kieu. Ketika best practice ieu memang dilakukan kuno ayeuna, terus jadi sebuah jurus anu jitu, rumus anu jitu, rumus sukses 2028 gitu bisa dipakai. Tuh bisa dipakai. Terus ayeuna mang urang salaku rakyat. Lamun terus-terusan jiga kieu udah urang teh jelema normal. Jelema normalnya. Ayeuna hirup susah teh lamun di susah. Ya. Salah satu anu indikasi bahwa hirup orang di negara itu susahnya. Secara naon dia faktual. Indikasi secara makro faktual. Kahiji hutang luar negeri gede teh. Gedean teh. Gedean, gede alaihim. Gedean. Kedua, serapan tenaga kerja loba teh. Loba di PHK tadi. Saeutik hese. Terus katiluna penyusutan nilai duit antar waktu inflasi ngagedean teh. Ngagedean. Ieu fakta teh di negara urang. Fakta. Nah, itu kan fakta. Fakta jeung masalah ieu teh. Fakta memang fakta masalah.
Utang luar negeri kan fakta masalah. Terus penyerapan tenaga kerja anu saeutik fakta masalah. Inflasi fakta masalah. Ayeuna urang salaku Jerman waras. Erek terus cicing dinu fakta masalah ieu. Hayang teu kaluar tinu fakta masalah ieu. Hayang rubah. Ayeuna kakaranon meunang kucuran tinu badai El Nino. Heug mun badai El Nino na eueuh kumaha? Tok. Dan hayang ngadoa, ya Allah, nyuhunkeun di badai El Nino, ya Allah, sing panjang badai El Nino teh, bengket tiap bulan. Golontor deui. Aduh, itu badai El Nino datang. Mun kudu salat istisqa deui mah dina musim hujan. Erek salat istisqa dina musim hujan. Aduh ya Allah. Pan kitunya. Nah, berarti kan orang kudu aya perubahan. Ayeuna can karasa teh. Duit anu hampir setengah kuadriliun eta dikucurkeun ka masyarakat, nimbulkeun inflasi. Nimbulkeun dampak-dampak nu sajana ka dituna. Kitunya. Nah, engke kahareupeun teh cobi raoskeun mang. Kitunya. Tah, gitu. Berarti kan orang kudu aya perubahan gitu. Nah, 01 hayang aya perubahan cenah ge. 02 hayang aya perubahan. 03 hayang aya perubahan. Sementara cicing dinu sistem demokrasi. Anu tadi masalah. Sedangkan anu ngaranna demokrasi teh pan ngahijina teh jeung pragmatisme. Pragmatisme teh naon? Asas manfaat. Anu nalika dinu demokrasi aya asas manfaat, berarti ieu kamu dia. Ketika di dia anu dipake asas manfaat, nya berarti bakal ngaleungikeun halal haram. Halal jeung haram teh geus eueuh. Teu dipake, teu ditempo. Kahiji eta. Kadua, kaci jeung teu kaci. Moal ditempo. Rek kaci, rek teu kaci, labrak. Gitu. Ya sistem demokrasi. Terus naon anu engke nu jadi penggerakna? Duit. Eta. Pagede-gede duit, pak kuat-kuat modal. Saha nu kuat ngucurkeun duit ka masyarakat? Gitunya. Masyarakat ngarasa kautangan, eta nu bakal menang. Gitu. Nah, ketika duit anu jadi dipake jadi naon sifatna teh? Pilar yang meraih sebuah suara kekuasaan gitunya. Didinya bakal aya pragmatisme gitu. Nah, terus lamun aya pragmatisme, mun urang keukeuh cicing dinu pragmatisme, aya perubahan moal aya gitu. Hiji secara realitas politik unggul urang nemponya. Acan secara disambungkeun jeung keimanan. Gitu. Keimanan orang sebagai seorang muslim mau aya perubahan gitu. Makanya tadi cekang Gun-Gun, pan ieu mah aya payung undang-undangna. Selain aya badai El Nino teh gitunya. Aya payung undang-undangna. Da bener aya undang-undang. Kunaon det bisa aya undang-undang gitu. Heuda dirubah. Bisa dirubah. KPU bisa dirubah teh undang-undangna? Bisa dirubah. MK bisa ngarubah teh? Bisa. Kunaon bisa? Kusabab ieu teh demokrasi. Kunaon demokrasi bisa ngarubah undang-undang? Heuda nu ngajieun lu undang-undangna jelema. Kumaha jelema we? Kumaha jelema? So. Jika gitu. Heula ulah wake ditutup. Jangke deui. Terakhir. Panjang teh soalnya. Beda jeung dinu Islam. Dinu Islam apa nu jadi undang-undang teh Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma sahabat, jeung kias eta bisa dirubah teh. Sangeunahna sok Al-Qur'an ayatna hapus, sok tafsirkeun sangeunahna, bisa moal? Moal bisa. Gitu. Jadi mun hayang aya perubahan kumaha? Balik deh kana Islam. Jika gitu. Bener. Islam demokrasi lain. Tah kitu mang, aduh ayo mah euy. Riut bener kamer. Jadi pokoknya memang perubahan aya ngan saukur di Islam gitunya. Ngaharapkeun demokrasi seperti anaon nu dialami ku umat Islam 2018.
2024 gitu kade mang gitu nya. Waspada mang kade. Urang pendak deui dibruk. Brak.